Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Desa Kolot, Desa Cibanteng, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya kangge mukbang sasarengan oge ningal kaendahan alam nu aya di palihan dieu yak kurang sasarengan. Minyak kepalarutan lagi. Wargi-wargi sadaya bari ngangtosan daging maasa hayu urang nyambel heula. Nah, wargi-wargi sadaya, alhamdulillah dagingna atas-asa. Ayeuna abdi bade neraskeun ngagoreng tahu. Nah, wargi-wargi sadaya pasakeun atos trengse di dieu aya daging hayam paha ayam goreng upin ipin teras lalatna aya jengkol ngora sareng oseng daun sampe teras lalap sambal goang tomat di dieu aya sangu. Ayo orang tuang sasarengan. Sarua. Terus mah raos pisan.